Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak maneh maot. Aduh. Lain Bapak uing maot, dunungan lapar beleguk. Sabaraha taun yuswana, Bu? Gusti. Dibalas ayeuna. Dunungan lapar. Coba. Di mana dikuburna? Aduh. Beleguk. Ya Allah, keun bae tong diceungceurikan. Meureun da geus nasib urang kudu ditinggalkeun maot ku Bapa. Tuh. Aduh, beleguk. Entong keun bae tong dipake nyeri hate. Iraha abdi bade ngiring tahlilan. Aduh. Tungkul aing dek nulis tungkul. Gua mau nulis lu baca lu. Bego. Bolot. Oh jadi pada dikubur nanti di dia. Blok. Tong dina jajalaneun atuh dikuburna. Jurig. Baca. Sok, baca maksudnya. Ining tulisan itu kumaha lamun urang baca. Baca. Kusihung baca. Sok, kusihung baca. Kusia. Lain Bapak uing pae. Atuh mun kita tadi pan kitu bae oge belegog maut. Aduh, mana cek kumaha dina tulisan teu dikeuna maut baca. Aduh, terus baca terus. Tapi dunungan uing teh hayang barang. Naon kacuna kapalih ditu belegog da eta. Hayang barang bang semplak. Barang akan. Barang bang semplak. Barang akan. Baca kumaneh. Dunungan orang teh hayang barang bang semplak. Anjing aing salah. Aduh. Aduh, ampun cing Uing mabet galam ayeuna mah ngomong teh euy. Teuing kumaha beuki golot teh kieu geuning. Tina naon asalna? Tina naon dewek asalna jadi galap kieu. Aduh kieu maksud teh. Karal premios aing lampah eta kacarios ieu Semar Astadinga Dawala Rama kalayan Laksmana anu nuju apruk-aprukan kengeng wartos ti manuk Jatayu wireh Dewi Sinta teh cenah dipaling kuda Samuka Raja Alengka. Ngungun ngangluh bingung nu teu mangitung-tung susah mana nu taya sudana. Batara Rama Laksmana kaula nun kula
Astra jinga kan ya Akang sedih dek cuy itu sedih kunaon di akang lah. karena jang itu di leuweung cu cing inget sasangat-sangat na leuweung mah leuwih sangat tibatan sungut teu jang saja jalan dek cuy Naon akang? menakan Kang Kalung Pola eta geuning. Aya gelang gelang tinggal. lelepen anu Gusti Sinta garwa Gusti Rama Oh kitu akang. cucuk gelung meureun sapanjang di paling kuda samuka teh dirag-rag-ragkeun perhiasan Sumohon dantos dibaca sarkeun. teu sangka eta Sinta Gusti Sinta ayeuna papisah jeung Gusti Rama Sumohon. Awatos kang ah. apruk-aprukan ke leuweungan euy di Pancawati Denda Dang Dandaka kalangkungan tak akang ngadakan. alam beuki kieu euy Leres. beuki dieu teh deuleu beuki ngaronjat kajahatan di mana-mana Beki hareng-heng kan. hareng-heng ku dedengean Sumohon. duh nasib Dasar nasib kudu balangsa. tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potong heuh Ulah urang makan. sagala rupa pasoalan oge urang mah sakadar ikhtiar usaha Taeta hasil jeung henteu mah kumangkewe taeta. ngan meureunan diwajibkeun pisan urang teh lamun teu hasil meureun urang teh sobar di mana hasil urang syukur Daya deui ulang. sakitu hirup di dunya mah heuh Jampe hirup eta we Kang. dae ngagugu ara jeung subaha mah wah Nuturkeun arah mah. kaituna ge bakal nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain Sumohon. anu kaituna teh tunggu di parut catang dirumpak Oh, cilaka itu pukul-pukul teh. cilaka ku pamola sorangan Bener. Gusti Rama nuju reus belah ditu teh Gusti Lasmana ngalalamun Katinggal tuh bulan. tong diganggu kitu ka sidawala Sae. ai dewek milu gering heuh saha atuh anu mencetan Sanu ngaulaan atuh akang. da geuning gitu ai milu sedih teh mung digawe-gawe acan dek teh A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di cai una jaya di darat jaya una nu calik di sirah cai sang ratungut putih. Bumi mengabanyu mingkem mingkem mingkem. Bet balalager uka-uka di dieu. Dedemit di dieu. Gentayangan di dieu. Ulah jahil ulah ganggu. Yisim kuring sekeseler Prabu Siliwangi. Bisi teu percaya mantanyakeun ka tukang baso. Sabab kapungkur teh Prabu Siliwangi teh kagungan tentara. Tentara tapi salamet. Kabur. Nya boga turunan di Sumedang. Turunan teh tukang baso. Tah tukang baso teh tetangga simkuring, jadi simkuring ge sami turunan Prabu Siliwangi. Aduh. Sisinglar kadongeng. Manusia loh kayak memeh dunungan ya dewek heula kareup yo naon yo kayak gede makhluk naon dihareup ha makhluk naon dihareup jagoan didinya euy bau-bau bangsa manusia. Tah, si horeng manusia teh bau da ieu tara mani ieu. Tong heureun seuling mah teu nyari. Tuh butan. Wah, tenang. Buta hiji wae masing hareupeun ta ka dieu. Ye bisi loba, sak loba ge. Bisa we usik tingalikeun.
kapalintangan babalean pangalusna eyang atin sanajan di kantungan kasaean moal mutra aduh kebenaran pisan geningan ieu teh aya jemput jelema aduh saha ngaran manuk aya manuk maneh makhluk leuweung punten ya kuring bade milu ngaliwat tina naon ke urang badami heula sakedeungnya saya tadengekeun hawar-hawar tadi lebak aya tatabuhan muni genah kadengena beureun di dieu teh aya nu hunting hajat maksudna eta sora silung sinen eta sora rebing rebab galap beureunya teh kadenge sora kentut kentut ketuk nu kacida kadenge pisan mamuni naraweco ka sora bool bool bona sok terus nyiksa no eta nu ngeunah pisan mah sora Sarman aduh Sarman utit mah utit Saron maksud teh dah geuning jelegur teh sora golep golep goong naon anu diseueuran seueuran seujeurikeun kumaha eta ku etanana latah galap teh hampura uing teh kieu sora ieu bahasa teh gaib galap uing teh kungsi gering panas menang 7 tahun setengah panas untung teu paeh ge buuk nepi ka kieu melakat sangat jarang